Kangjeng Nabi Ibrahim teh hiji nabi anu kasepuhkeunna nama kholwah wae di jero kamar ibadah ka Allah. Geus we embung we panggih jeung jelema teh. Terutama peuting, geus teu hayang we panggih jeung jelema. Tah. Hiji mangsa Kangjeng Nabi Ibrahim di jero kamar geus dikunci cepret. Begitu Kangjeng Nabi Ibrahim rek salat kieu jol aya jelema teu salam deui. Teu muka panto deui datang aya di jero bae. Ih, cak Kangjeng Nabi maling sia meureunnya. Lewat mana sia pamalingan? Nyana seuri bae. Urang lamun di jero kamar sorangan bae geus dikunci haju bleg bae aya di jero sorangan bae. Asana urang mah kakerlekan teh heula. Juri gimana? Kakerlekan ya bangsa potongan borangan jak bae ge mah tuh. Ai ngomong hayang jadi wali ku juri bae sieun. Ayo wali mah eueuh komusna sieun ku jurig malah nang tangan. Mun urang keur zikir aya kuntilanak kakarak hiji dua zikir deh hihihi aya dua telo torojol deui jeung pocongna begitu zikir Allahu Akbar golepak. Aduh Gusti udah ngoborangan jasa boro-boro neuleuh pocong neuleuh kos kitu urang keur sorangan bae di makam aya nu kakertekat rusak asana iya kajian koko iya teh zikir ka mana pan ieu teh keur jeung Gusti teh nu nyieun langit bumi Gusti teh anu maha gagah maha sagala-galana nu kabeh gerak teh aya dina izin Gusti tapi begitu aya korosak iya komo aya nu payah anyar mah tabrakan nah iya kajian koko mal mislek deui perem salah bantah sarah aja nama panela sendal aya balik borodok uslah kaleuweung Gusti hese jadi wali teh merangan nu kitu hese geus ulah hayang wawalianan lah ke bae lamun nikahkeun wali mujbir. Tah Kangjeng Nabi Ibrahim pendak sareng jalmi didesa ku Kangjeng Nabi Ibrahim mana anta saha anjeun cek jana kula malaikat maut alhamdulillah ijlis fadhal silahkan duduk cali dieu Kangjeng Nabi Ibrahim urang ge bakal eta sing hade sih bakal ieu ku bahage assalamualaikum ana Habib kieu cek Kangjeng Nabi Ibrahim sakalian aya di dieu ieu mah nek nanya nanya naon cek malakal maut ari eta lamun nyabut nyawa tingkah anjeun nalika nyabut nyawa akur bae apa beda-beda oh beda-beda coba kuari rupa maneh lamun nyabut nyawa jelema mukmin anu soleh coba kos kumaha cek malakal maut peureum atuh ke beunta deui peureum malak Kangjeng Nabi Ibrahim begitu beunta masya Allah malaikat maut geus berubah rupana kasep luar biasa eueuh tandingna jeung seungit luar biasa cak Kangjeng Nabi Ibrahim model kieu lamun deuk nyabut nyawa mukmin anu saleh beuneu cak Kangjeng Nabi Ibrahim ieu mah kajeun teuing dicabut ku kumaha ge atuh moal nyeri lantaran neuleuh dedeg pangadeg perangai wajah jeung sajabana beungeunahkeun luar biasa nikmat ieu mah geus eueuh nyeri bae lantaran mandang beungeutna teh indah sejuk anu luar biasa seungit ulah-ulah neuleuh malaikat maut anu kasep heulanan ieu mah urang bae boga kabogoh jasa ka kabogoh urang hajut ditangampakan suluh di hareupan ku kabogoh urang geus bohewel leungeun tanya ku kabogoh Kak nyeri leungeun tidak henteu bae naon eta lantaran ieu bareuh ge teu panasaran biwirna kadedelekeun je emang Haji Pendi keur ngora kumaha gitu naik sepeda pan nyana ngabonceng bebenena nanjak cak bebenena turun jangan geus keot ya cak bebenena udah turun aja kecil gak usah masih padahal mah bebenena balik nyana ka rumah sakit ngap noleta bahagia luar biasa masya Allah nikmat neuleuh beungeut kabogoh nu geulis luar biasa
deh nu mantak loba nu bebeakan ge urang Cilongok aya nu bebeakan kawin jeung urang Karawang naon sebab na asal geus ada sawah jual budak sawah ka Karawang diboyong deui ka ditu teh kumaha ada kedokan itu jual beak ku sawah eta senang kana hate coba lamun kawin jeung urang pondok teh si mana kaji oh atuh isi jelema apa jurig sia eta geus kos kitu manyuna ge geus teu kawawa Pak mantap ulah teu kawin jeung urang pondok nanyana nu teu kawawa tah ieu model kieu ye beungeut malaikat maut anu endek nyabut mukmin anu soleh nya kasep luar biasa nya seungit luar biasa kajeung teuing ditarik ku kumaha ge neuleuh nu kasep jeung nu seungit masyaallah senang anu luar biasa nu mantak seuri begitu dicabut Jawa senyum seuri nikmat anu luar biasa mudah-mudahan urang kabehan seperti eta cek Kangjeng Nabi Ibrahim lamun nu pasek kos kumaha nu pasek mukmin mah ngan sok main gaple main remi catur main bola nu karitulah sok mawaan si Mbah Lampung kos kitu kumaha tah peureum atuh cek malakal maut peureum Kangjeng Nabi Ibrahim benta deui yuh sok malaikat Kangjeng Nabi Ibrahim molotot bae jore luar biasa. Waduh, geus moal aya babandinganna. Ieu mah kasep ieu mah ieu. Ieu mah jore luar biasa. Alah, geus pokona mah moal aya hiji awer sepeun mah jore jasa. Ieu mah cek Kangjeng Nabi Ibrahim boro-boro dicabut nyawa teu dicabut nyawa ge geus jeri. Neuleuh nyu jore kitu. Urang pan lamun neuleuh awewe teu greget jasa ka awewe teh teu bogoh lah nya hideung nya beke nya gendut pan kitu kira-kira lah. Pan eta urang geus kieu bae. Teu hayang urang lain kana geulis teh kitu mencorong bae malah di toal aya naon sia leuleukkeun bae ieu mah nu jore mah pon urang geus jadi beris bae ditambah bau kelek wan deui adah keur lapar ge ujianna teu hayang dahar ka ieu malakal maut teh ya kanu sok main gapleh mah jore beungeut matana molotot hideung anu luar biasa ngaca siap kanu sok main gapleh kitu bakal kulangan sakeun mere nyaho doang sok main rami main gapleh main bola mabok zina judi tah bakalna datangna malakal maut teh kos kitu nauzubillah min cek Kangjeng Nabi Ibrahim teruskeun da ulah ye isukan digawe oh libur 27 Raja bener cek Kangjeng Nabi Ibrahim coba lamun nyabut Jawa kafir kos kumaha munafik kafir musyrik coba kos kumaha peureum atuh cek Kangjeng cek malakal maut peureum Kangjeng Nabi beta begitu benta tak golepak Kangjeng Nabi Ibrahim pingsan ditunggu 5 menit 10 menit geus ada leket udah toel nyana peureum bae kieu bae peureum bae cek malakal maut teh beunta tuh nu eta keneh lain rupana heueuh atuh moal kuat cenah kula ieu coba lalauna begitu beunta teh golepak deui teu kuateun ku jore-jorena teu kuateun geus seremna luar biasa teu kuat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ngagolepak 2 kali tunggu begitu ditunggu rada sirna deui cager deui udangkeun ku malakal maut coba bentar nu eta kana lain supaya tegep neuleuh moal kuat cenah kula moal kuat Kanjeng lalaunan mukana lalaunan supaya kuat lalaunan bener jore bentak Kangjeng Nabi Ibrahim cek Kangjeng Nabi Ibrahim de kuat kumaha lantaran buukna kos kawat geus lain kos buuk de kos kawat teh racuk terus
kemudian letahna ngangsar ka handap, matana dibahasakeun kos mata eta nonton nu buleud anggur, jadi kos anggur keluar gitu mata ngon gede bauna teu kawawa hidung anu luar biasa geus sulit nyipatana cek Kangjeng Nabi Ibrahim ieu model kieu jang kafir kafir munafik musyrik nah ieulah rupa nu cek Kangjeng Nabi Ibrahim boro-boro dicabut atuh nyawa neuleuna geus piensan. Nah iyalah rupa malakal maut ketika dek nyabut nyawa ka jelema tergantung jelema-jelemaana. Ya Allah ya Rabbi mantak lamun soleh mapan salam heula malakal maut assalamualaikum waalaikumsalam di mana ya abdi malakal maut alhamdulillahirabbil alamin cak malakal maut ku alhamdulillah pan kula unggal poe salat Allahu akbar kula wudu lillahi ta'ala, sholat lillahi ta'ala, zakat lillahi ta'ala unggal poe disebut lillahi ta'ala pan meureun mun can maot moal kapanggih jeung Allah nu mantak hayang buru-buru kula mau maot lantaran ku maot kula bakal wusul ilallah amprok jeung Allah gegeraan geura cabut nyawana tah nu soleh mah ketika datang malakal maut teh hayang gegeraan kula dek nanya ka urang dieu mun kuari datang malakal maut urang hayang gegeraan berarti teu soleh sing bener abeh soleh beneran mun datang malakal maut hayang gegeraan teu soleh ka tukang coba Haji Pendi Gusti berarti urang can soleh ya kabeh ge lamun urang soleh ya tetap hayang gegeraan kajen ku dek naon sih kabita ku alam dunia ya Allah ya Rabbi boga mobil kudu diurusan boga sawah kudu diurusan jabatan jeung segala rupa kudu diurusan maut aya naimul gabri di jero kubur aya kesenangan kubur nu nikmatna anu luar biasa kenikmatan surga geus dibikeun ketika orang di jero kubur geus geunaheun dihijikeun jeung para mursalin jeung para nabiin jeung para waliin jeung para syuhada ya sholihin nah teu kabita ngeunaheun tan mantak coba sakali deui lamun bener soleh mun datang malakal maut hayang gegeraan los ulama mualak sembarangan ya Allah nah iyalah gambaran-gambaran maut sarajan kula nyampaikeun bari lalagaan supaya lantaran penting sing introspeksi mawas diri ketika orang maut rupa nu mana nu bakal datang ka urang Gusti rahasia Allah sing hade tah mah kuari sakadar carita nu bakal ngabuktikeun pasti urang sorangan Kangjeng naiklah ka luhur ka Sidratil Muntaha bentukna tangkal kayu Sidratil Muntaha di dinya Kangjeng Nabi terus kasinaran ku hese nu nyaritakeun sinarna lantaran lain bentuk sinar nu aya di dieu sinar disebut berem hejo koneng lain tapi aya sinar didinya lah Kangjeng mukalamah jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala panjang cerita mukalamahna lantaran ditanya Muhammad cek Gusti Allah hayang naon maneh Kangjeng mah teu hayang nanaon ngajawabna lamun Gusti mere pangkat Habib mere pangkat Khalil ka Kangjeng Nabi Ibrahim mun Gusti mere pangkat mukalamah ka Kangjeng Nabi Musa mun Gusti mere pangkat-pangkat kanu sejen mangga abdi mah nyanggakeun ka Gusti kumaha Gusti we abdi mah tah eta nu hebat mah urang lamun ditanya ku kolot teh ulah hajo norolan Aisyah sebenarnya mah ieu dek dibere ku abah hayang naon terserah abah nu cikal pan geus dibere toko nu di ditu nu kadua pan geus dibere nu belah ditu nu katilu pan geus sawah nu kaopat geus dipangnyieun imah atuh tah mah tinggal kumaha abah bae kula aduh siap ya ku bager-bager teuing geus atuh sasana jang sia kabeh jeung imah-imah tah tak kitu urang mah lain bah bapak lu itu geus bere itu imah nya kula eta teu bagus sakolot je anu aing geus mah moal bakal dibere heulanan
ulah kitu kakolot mah kumaha abah bae gitu. Sia umur geus sabaraha? Ya tuh aya 28 mah. Sia geus hayang kawin kan can. Atuh kumaha abah bae kan. Baheula abah rarasaan umur sakitu geus sayang sancan. Dedeh teuing nak. Geus ku abah tuh dikawinkeun. Mangga kumaha abah bae. Sugan sia geus boga pilihan. Ih ieu mah nang abah bae nang kula mangke lain deui. Eta hebat tugas gitu. Ulah sok aju norolang bae ulah. Geus kasimpulan malah Kangjeng teh kemudian diangkat jadi anta habibi. Panjang bacaanana geus bae diangkat jadi habibullah. Geus Kangjeng pangkatna habibullah. Nu mentak zuriatna habibullah. Salah satu zuriat Kangjeng saat ieu adalah Habib Abdul Razak. Habib teteh ya. Ngan aya anu tasreh, aya anu mastur Habib ge. Aya Habib cuman disembunyikan. Seueur Habib nu sembunyi, aya anu jelasan. Ya tergantung lah. Aya nu nganyahokeun, aya nu kanyahoan, terserah. Nu jelas Kangjeng dibere oleh ku Gusti Allah salat 50. Pendak sareng Kangjeng Nabi Musa, ku Kangjeng Nabi Musa ditanya hasilnya naon ieu? Salat ya Rasulullah ya Musa sabaraha kali? 50. 50 naon? 50 kali. Sanaon? Sapoe-sapeuting. Aju nurut bae. Geus kumaha deui ya. Sambarangan bae. 50 kali salat sapoe-sapeuting. Umat maneh ulah neuleuh urang Arab, ulah neuleuh urang Turki, ulah neuleuh urang Irak, Iran nu galade. Deuleuh tuh urang Cikupa. Leutik, urang pondok leutik moal kuateun. Moal kuat kula geus najribah ka Bani Israil bualalade. Salat 3 kali doang teu kuat. Balik deui ka Allah. Turunkeun kitu ulah 50. Menta korting. Korting segala diskon. Kagusti minta diskon. Atuh Kangjeng Nabi ka Gusti deui munajat deui. Gusti abdi nyuhunkeun diskon Gusti. Letik lemah. Pulang anting jadi bae 5. Tanya deui ku Kangjeng Nabi. Bari sabaraha? 5. Naik deui. 5 ge ulah moal kuateun. Kudu sabaraha tuh. Pokoknya minta diskon deui lah, diskon deui. Duh, jakang jeung isin atuh ih. Bolak-balik bae geus 5 atuh sabaraha moal 5 geus sakieu mah geus pasrah bae. Henteu cak Kangjeng Nabi sama ning balik deui. Moal cak Kangjeng Nabi Muhammad. Isin ih balik deui mah. Lantaran cek Gusti kieu cenah nu 50 dikurangi menjadi 5 ngan umat Kangjeng Nabi mah bi asyri amsalihah, hiji dibayar 10 berarti 5 kali 10 50 geus 5 sarua jeung 50 geus lah Musa kajian kumaha ge deuk ditarima bae moal kuateun sia ge coba ge di Cikupa di pondok bakal loba ge nu teu salat manya je coba ge bener kuari aduh Allah ya Rabbi Gusti tas asar lain di majlis asar nage henteu kapuri berduyun-duyun barang ditanya di puri asar jam 5 sia geus salat henteu urang mana teh sia pondok ja bener ya Kangjeng Nabi Musa nyawa wah sia jeung Haji Pendi atuh tadi ge bareng ka dia jeung Haji Pendi teh salat ya 5 dia teu kuat Gusti Allah tapi urang mah alhamdulillahirabbil alamin ayelah urang kuari boga oleh-oleh Isra Mi'raj hasilna salat 5 waktu masih seperempat jam ke jam 12 begitu datang Kangjeng langsung Kangjeng calik di batu lamun pernah ka Mekah kabayang Masjidil Haram Maulid Nabi Babus Salam ieu di dia aya batu calik Kangjeng di dinya subuh insyaallah begitu calik cak pikiran Kangjeng aing titah nyampekeun Isra Mi'raj berikut oleh-olehna salat sedengkeun ieu nu iman saeutikan asana moal percayaeun aing berangkat ka Masjidil Haram terus naik
ka Sidratil Muntaha, kemudian dengan 2 jam asana lah moal percayaeun keur ngalamun kitu jol Abu Jahal CS mad keur naon mad pugu ieu keur aya anu dilamun bangun pusingeun amat bad nyata eta wajalasa deui ilaihi calik diuk itulah calik diuk Abu Jahal gigireun Kangjeng nanya bangun puyangeun amat sih aya naon sih pugu tadi kula bentas diisrokeun ku Gusti Isra minaina di mana ila ain ka mana di dieu di Masjidil Haram tapi ka Masjidil Aqsa ajo di Masjidil Aqsa naik ka luhur ka Sidratil Muntaha maneh diisrokeun peuting ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik ka luhur langit haji subuh-subuh kuari geus aya di dia berani teu ngomong kos kitu kama hadastani ilaya lamun ka kula naon kitu karena ngundang umat sekitar Mekah ye ayo eta Abu Jahal giat luar biasa ya Bani Sakif ya Bani Lu'ay ya Bani Ka'ab talau kadarieu aya nu edan ngomong ya kadaya darata dog geus darariuk kabeh simpul aya nu geus nundutan segala geus neleanjem segala cek Abu Jahal mad jelema geus loba caritakeun kumaha hadis kama haddastani caritakeun sakumaha nu kumaha caritakeun ka kaula aya caritakeun Kangjeng tina batu langsung tatih dulur-dulur wahai Bani Ka'ab kaum-kaum Quraisy nu aya di dieu nu haladir di dieu kaula tadi peuting tos diisrokeun ku Gusti Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa kula naik ka Sidratil Muntaha kemudian kubailal fajri kula geus aya deui di dieu eta urang Mekah aya nu kieu bae ada Muhammad Isra aya nu kieu bae ya percaya-percayaan eta berbagai tingkah manusia saat eta Kangjeng Nabi nyeri luar biasa nyeri Kangjeng Nabi ieu teh kan rasul ieu teh dibere wahyu tapi ketika dakwah henteu langsung gegeran ditarima ku jelema nu mantak urang ge lamun dakwah teh tenang wae kajeun encan dititah balik mah ulah kabalik heulanan terus bae heulanan urang mah encan dibadugan encan ditimpugan encan diciduhan encan dihina kakarak aya nu ngomong kieu doang tersepen kala jelema ngadengekeun sia terus umah aing moal deui ya ulah kitu ai dakwah mah terus meresep teu teresep sabada sia penting aing mah nyampaikeun kitu kuduna kakarak mantep Kangjeng Nabi kan gitu saenggeusna teu percayaeun teh ayeuna mah kieu lah Ahmad cek Abu Jahal jeung tokoh-tokoh nu sajana muncul Mut'im bin Adai cek Mut'im bin Adai aing mah memeh kajadian ieu mah ieu berita-berita maneh teh ieu henteu sabaraha teu percaya mah teu percaya bae ngan teu sabaraha tapi kajadian ieu mah waduh aing mah geus luar biasa teu percayana ge teu percayana deui cak Mut'im bin Adai nu mantak langsung Mut'im teu kebal paeh kafir teu percayain jasa Abu Jahal nanya ke Abu Bakar naon mana percaya cek Abu Bakar leuwih ti ieu tentang khobaris sama berita-berita langit leuwih ti ieu ba'idul min hadza kula percaya leuwih tibatan ieu ge percaya kula mah tah nu mantak Abu Bakar boga gelar Siddiq lantaran batur can kahartieun nya mah geus ngabenerkeun nu matak riweuh atuh lantaran di luar konstatir di luar jangkauan manusia khariqun lil adat teu kahartieun harita Kangjeng Nabi ngalalakon ka ditu teu kahartieun dibenerkeun ku Sayyidina Abu Bakar sekitar Mekah 99,9 teu percaya nu matak dijejeleh Kangjeng Nabi dijejeleh Abu Bakar percis kos dijejeleh na Gus Dur kuari Gus Dur dijejeleh lantaran teu kaharti tenang we Gus Dur Gus di Lampung ada yang ngaku nabi
ya gak apa-apa. Eta ku enteng ngomong, nanti juga ada lagi. Kalem be Gus Dur. Gus, sholat diterjemah boleh nggak? Ya nggak apa-apa, diterjemah daripada nggak sholat. Eta kan jawaban teu ilmiah, eta cek budak kuari mah teu ilmiah, eta jawaban padu tapi jadi tantangan besar. Tapi kalem bae, baratang kiai kiai mah Gus Dur kabeh tentang sholat diterjemah. Si Gus Dur teh buka dulu atuh kitabnya cek Gus Dur teh, coba diusul fikih, dipikir-pikirnya. Yang jelas Gus, nggak asah kalau diterjemah, kan sholat itu dari Allah. Shollu kama ra'aitu usolli, kata Kanjeng Nabi. Berarti kan harus sesuai bacaan-bacaannya juga. Iya, bagi yang bisa, bagi yang nggak bisa kan terjemah ya nggak apa-apa. Jago Gus Dur, jago Gus Dur emang kumaha gitu. Mun aya Cina asup Islam kuari, can maca Quran can bisa, pan eta sholatna maka terjemah. Atau lamun mau nggak terjemah cicing salobana Fatihah baik, atau maca bacaan salian Fatihah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba ji atuh Gus Dur teh ya Gus Dur. Hartina loba nu teu kahartina tah seperti eta Abu Bakar Siddiq ngabenerkeun Kangjeng Nabi teu kahartieun saat itu. Tapi terus Kangjeng Nabi didesek ku manusia saat eta, mat kuari kieu lah lamun bener-bener maneh ka Masjidil Aqsa keun heula ka luhur langit mah kuari hayang nyaho heula Masjidil Aqsa tah gigireun belah ditu aya naon, gigireun belah dieuna aya naon, lawang Masjidil Aqsa aya sabaraha, jarak di Masjidil Aqsa ka gunung sabaraha, ayo ditataan ku Kangjeng Nabi. Belah kiri Masjidil Aqsa aya tangkal korma, belah kanan kitu kene hareupna kitu kene belah tukang disipatan. Kemudian jarak antara Masjidil Aqsa gunung kira-kira sekian meter. Lawang cek manusia, cek masyarakat, lawangna sabaraha coba, lawangna dihitung ku Kangjeng Nabi 1 2 3 lantaran henteu konsentrasi kan Kangjeng waktu diisrokeun teh teu ngitungan lawang kan. Teu ngitung pan, urang ge lamun nganjang pan tilok ngitungan lawang. Tilok atuh malah lawang hareup teu nyaho. Lolobana lawang tukang kan. Ai arosok manyarahoan puguh. Tah, Kangjeng kebingungan didinya. Masya Allah, cak Kangjeng subhanallah, subhanallah. Wah, asana teter ya. Lawang pan teu nyaho. Sedangkan didesak sabaraha mah lawangna. Ayo cepat. Masya Allah, kersaning Gusti Masjidil Haram ku Gusti Allah, Masjidil Aqsa ku Gusti Allah dideketkeun di payuneun Kangjeng. Plak, Allah karim. Kangjeng bungahna luar biasa. Cak Kangjeng lawang Masjidil Aqsa belah kanan 1 2 3, belah hareup 1 2 3, belah kiri 1 2 3, kemudian belah anuna aya dihitung kabeh persis atuh kadeuleuh jinganan. Cak anu geus jauh ka Masjidil Aqsa, ja bener cerita Muhammad. Ih, bener jasa tama teu mislet saeutik-eutik acan. Masya Allah, dideleukeun masjid. Atuh ulah-ulah Masjidil Aqsa dikahareupeun Kangjeng Nabi ge sakicep atuh ka Masjidil Aqsa. Ti Masjidil Aqsa ka luhur sakicep ku cara sakicep mah atuh babari. Ulah sagede Kangjeng waliullah kuari ieu mah kuari teu kudu baheula kuari. Masih loba keneh anu dideket-deketkeun ku Gusti disebut ilmu toy. Aya inget waktu almarhum abah kula Muriang parah nu luar biasa. Kemudian aya Habib Toha almarhum datang ngendong. Cek Habib Toha, saya akan buatkan obat. Habib mah pan teu puguh nyeun obatna nya nama. Apa Habib obatnya? Kecap. Habib Toha tuh kecap sama apa namanya kecap sama cuka, cuman harus pakai jeruk nipis. Jeruk nipisna zaman ya Bang Haji Asing nyahun meureun jeruk ka Tanah Abang ka Serang kabeh neangan jeruk nipis saat eta sulit jeruk nipis. Hese lah jeruk nipis teh. Di teangan Serang, Pandeglang, Tangerang ka Jakarta eueuh tah harita jeruk nipis dikerahkeun santri. Kunaon tuh ya besok aja cek Habib Tuhan ya besok
besok bener tas subuh teh mawa tilu eta jeruk nipis masih keneh nyak celakan keneh naonna karah getahna aya daunan hiji dibawa nih yang kemarin obat tinggal digituin aja jeruk nipisnya ini bib dari mana anak dari Irak cekna sanggeunahna beta ngomong dari Irak wallahu alam ti mana nu jelas bener dideketkeun tangkal jeruk nipis teh tek cokot diramu kunyana hiji sahiji kecap sabotol kemudian dicukaan di jeruk nipisan dibaca-bacaan kunyana minum nih kalau habis ente apa namanya sembuh kalau gak sembuh ya mati cina macam-macam Habib itu kos emang kos gitu potongan Habib mah tiba heula unik Habib mah emang ya nama kudu di museum kan emang diinum tak almarhum lak bari diusapan ku Habib Toha Masya Allah dengan cepat set eta asma hilang ya Allah ya Rabbi terus jalan emang ngagodaan bae Habib Toha mah ka abah teh ngagodaan bae ya cager alhasil cager bae ngendong deui barang ngendong deui peutingna teh eta peuting nyana lila di masjid abah mengaji di majelis balik di masjid mawa korma saat eta lain cara kuari hese korma karena bawa korma teh dari mana Beb sebentar ana lari ke Mekah dulu coba coba eta deket jangan Mekah ya Allah ya Rabbi Habib Abbas teh apa Habib Abbas mau naik sepeda baik nah kuari terus rojak naik sepeda ngan bedana Habib Abbas mah sepedana tilok di kompa-kompanya nama endahan dibengker bae nya nama make karet Habib Abbas almarhum almagfurlah nah ceritanya diajak ziarah ku Habib Toha Habib Alwi kabehan keur araya Habib Ahmad Bib kita ziarah kemana keluar Batang udah duluan aja ke sono enggak kita bareng-bareng tapi bahkan seneng bareng-bareng enggak ini lagi repot dulu udah kita bareng-bareng ke sono kan zaman naik mobil Austin kan duluan ntar saya nyusul pakai sepeda mana bisa pakai sepeda bareng ya tuh udah situ naik mobil saya naik sepeda kita balap yuk iya udah balap nyata eta mobil set maju mobil Gusti Allah aduh itu Habib Abbas teh lain letik-letik jelema tah karar itu nu mantak sing ada Habib masih ada ya Allah ya Rabbi hiji bangsa tah Habib Abbas pan diajak ka ditu ka mana ka Banten ku Habib Alwi Bib kita ke Banten enggak enggak kita sama-sama cuman pengen dihadiahin sama Habib naik apa ya naik oplet katanya ada perempuannya banyak atuh ya banyak juga saudara-saudara kita kagak udah duluan aja ntar saya nungguin di sana di Banten naik apa ya naik sepeda saya enggak saya cari tanah tiheula naik oplet Habib Abbas bakar kerek we di Banten ker itu darah ratang ini Habib Abbas berada di sini beb bangun lama amat sih Masya Allah etalah Habib eta lain Habib bae sahabat lamun geus diangkat jadi wali Banten dideketkeun Salengkah dek ka Mekah Salengkah nu mantak besi di Cikupa aya nu teu Jumat ulah diantepkeun rantai ceritanya sia teu Jumat aing mah tos di Mekah pugu Jumatna cabok Nailah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah geus mengarah kana kesucian batin tentuna Kangjeng Nabi diusulkan ke Allah hirup-hirup dilangsungkan ke Gusti Allah henteu sembarangan di samping maksum boga keajaiban nu tadi lam yahtalim qatuto horeng Kangjeng Nabi mah awakna jeung ruhna teh suci lamun urang nyaritakeun awak urang jeung ruh beda ruh mah diciptakeun ti heula di alam arwah urang mah terbuat tina taneuh pandeuri setelah orang diciptakan di rahmi ibu kemudian ruh dicokot nu orang diasupkan nah ieu roh nu aya di awak urang tersiksa di jero awak urang selama awak urang ieu pinuh ku nafsu maka roh sebenarnya mah henteu betaheun di jero awak urang eta da ieulah urang lamun nyaritakeun kesucian selanjutna lain saeutik waktu nu jelas roh urang bakal kaluar ti awak urang bakal kembali deui ka hadrat Allah Subhanahu wa taala
awak urang nama dikubur tapi sepak terjang selama hirup urang iyalah anu bakal dihisab mantak sing hade. Nah mengarah karena kesucian kangjeng teh gambaran, kangjeng teh mirah, kangjeng teh kaca urang selaku umatna nu geus dijelaskeun ku kangjeng al ulama warasatul anbiya. Nah ieu terus warosah-warosahna teh anu suci zahir jeung batinna. Cara nyucikeun batinna ieu aya metode, aya cara tersendiri. Digambar awak urang teh ku guru urang, panyakit-panyakit tak dikanyahokeun deuk belah mana heula nu diomean panyakit sehingga suci, tidak penyakit lamun geus suci panyakit batinna urang bakal hampang awak urang, lempang teh hampang lantaran nu gerak lain awak perasaan roh urang salat lain awak nu perasaan salat tapi roh urang ngomong nu boga perasaan ngomong roh, zikir roh, lempang roh nu mantak kege aya cak Gusti hayang cepet apa hayang lambat ditawaran ku Gusti Allah lantaran roh mah bisa apung-apung. Tah tinggal urang nyaritakeun eta ye beuki peuting ye mantep ye sugan bae balik urang halaliber kabeh insyaallah asana ieu balik bakal haliber lantaran berkat. Nah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yuk urang ngahiji penceramah awal nyaritakeun hidayah, taufik jeung iman. Penceramah kedua Habib Rozak nyaritakeun carita asup ka sorga. Kula nyaritakeun perjalanan-perjalanan rek asup ka sorga. Perjalanan hirup urang kudu didasari ku taufik, iman, taufik jeung hidayah. Kemudian melalui kesucian di akhirat orang bakal babarengan asup ka sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Yu urang ngahiji lantaran hartina papisah jeung paberencai kasalahan-kasalahan biasa manusia mah tapi ulah dikembang biakeun. Yu urang batasi kesalahan baik pribadi maupun urang jeung babaturan jeung tatangga urang silih hampurakeun abeh urang maot malakal maut na kasep di akhirat da urang babarengan jeung ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pas jam 12 alhamdulillahirabbil alamin urayan ti awal tepi ke akhir baik kula maupun lain kula baik eta ketua panitia maupun wakil Bapak Bupati urang hampurakeun kabehnya kasalahan-kasalahannana hampurakeun urang ngadoa ka Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah wa la taj'alhu mutasyabihan alaina fanatabi'al hawa. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghairu ghaibin wa ya qariban ghairu ba'idin wa ya ghaliban ghairu maghlubin ij'al min amrina ya Allah faraja wa makhraja ya sariqal mustasyiqin wa ya ghausal mustaghisin. Innaka ta'lamu makanana wa ta'lamu halana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.